nama saya Rika Nur Andini. Saat ini saya tercatat sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan Kedua, jurusan Pendidikan Bahasa Sunda di Universitas Pendidikan Indonesia. Dengan nomor peserta 201 503 018 347. Hari ini 4 Desember 2023, saya akan melaksanakan kegiatan praktek mengajar dalam rangka penilaian uji kinerja di unit kerja saya di SMP Negeri 2 Purwakarta. Berikut biodata saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Sampres. Kumaha Dara Rama? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Kata wis nama kasaregek kieu nya. Jadi sataacan urang kana diajar cobi diparios deui heula raksukana dirapikeun deui. Ya, dasitna, coba tinggal dasitna dirapi. Atos rapi sadayana? Atos. Kami atos, maka tiasa cara lik deui. Nah, supados laungan dinten ayeuna langkung barokah deui. Sapertos biasa urang dikawitan ku ngadua. Maka ibu masakeun ka KM kanggo bimbing doa. Ngadua di kawitan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Shadaqallahul azim. Mangga sateuacan kana materi, urang biasa ngadamel heula kasapukan kelas. Mangga saha anu bade ngadamel kasapukan kelas cobi sadamel sakalima teh. Cobi saha anu bade, Cung? Abi Bu, Mangga. kudu manentikeun nalika ibu nerangkeun sareng sabari tong nyawa HP. Teras anu kadua saha? Abi Bu, Mangga. teu kenging ngaganggu batur nu keur diajar. Teh kenging ngaganggu babaturan anu teu diajar. Saha? Abdi Bu, Mangga. tekenging keluar kalebet kelas. Kenging keluar kalebet kelas, iwal aya dina kaayaan kararapat. Pangga saha deui? Anu bade? Ibu, diajarna kedah rame Bu. Kitu soalnya kedah rame cenah. Sapertos di pasar kitu ramena. Teu ya, bios rame tapi kedah kondusif. Mangga saha deui nu bade? Abi Bu, Mangga, kumaha? kedah semangat Bu. Satrasna ibu bade ngecek kehadiran leader cobi ku ibu di absen hiji-hijinya. Aldi, Nandang. Anissa, Nyandang. Anissa Fatima, Nyandang. Arif, Nyandang.
supaya langkung semangat, ayo orang sami-sami ngahalilangkeun lagu ieu ya. Cobi pasti hidupnya pada apa? Nah, cobi ya, kayak segera ibu buka lah. Ini ya, so sesarangan cobi, teater. Siap? Halo, apa? Hidup bapak orang Sunda, ini aki asli Sunda, hidup bumbu di tanah di Sunda. Lantaran orang aya di cicing ditatah Pasundan, wayah orang udah ngage bahasa Sunda gitu. Cobi ibu bade naros sampingan kamari orang harus diajar naon cobi salah nu terang Ibu, mangga diajar wangunan kawin Bu. kamari teh orang diajar nah kawi cik salah nu terang nah kari kawi teh Kawin teh nyaeta lalaguan Sunda. nah gitu leres pisan kawi teh laguan Sunda cenah gitu ya. Cobi aya deui teh nu lengkap cobi aya deui Tadi Bu, kawin nyaeta seni sora anu sok dihalangkeun atau dilakukan sarta teka ugar ku patokan. leres ya eta nu namina tau kawi coba contohna kumaha coba kawi teh contohna kumaha cara Kawin runtah, domba kuring, Terus? sareng layangan. layangan eta mah pada apal ya dina TikTok ya leres ya cobi saha deui anu tiasa Abi Bu. mangga Riana, leres. sareng es lilin. Es lilin, leres. Tah geuningan kawin teh aya sababaraha wangun sih goreng ya. Terang teu wangun naon wae. Aya terang teh? Teu aya. Tah kitu ya, sing goreng geuningan es naon teh namina teh kawin teh aya sababaraha rupi wangunna. Aya nu terang teu wangun kawin naon wae? Cobi ya. Nu mawi dina pengajaran dinten ayeuna ya ibu udah ngadugikeun heula tujuan pangajaranna tanggal dinten ayeuna cobi tinggal ke dieu ya ngaliwatan pangajaran dinten ayeuna ibu miharep hideuk tiasa ngabedakeun antara kawin klasik sareng kawin modern ta eta wangunna. Nah pangajaran ibu ayeuna oge ibu nggunakeun teknik penilaian. Naon teknik penilaianna nyaeta ibu nggunakeun teknik penilaian sikap ya bukan hiji terus saya nilai teknik penilaian pengetahuan terus anu katiluna nyaeta teknik penilaian keterampilan. Nah dina penilaian sikap ibu bakal ngajaran hidup di nalika pengamatan ya ibu ditingali sikap hidup tingawitan diajar timimiti dugikeun ka akhir gitu. Nah dia penilaian sikap ieu terus disaluyeukeun sareng P5 teh ya profil pelajar Pancasila. Terus dina penilaian pengetahuan. Tadi penilaian pengetahuan ieu ibu nggunakeunna tes tertulis ya. Game hidup di pasihan LKPD tadinya ku ibu diajeuna terus aya oge dina ngesian Google Form ya dina Google Form game hidup ngesian post test gitu. Nah, itu ke ibu diajenan ngaliwatan teknik penilaian pengetahuan. Terus aya oge
nyata sama. Nah ini orang tong hilap karena budaya orang sorangan, karena identitas yang diboga ku bangsa orang, ya orang agaduhan suku bangsa suku Sunda, ya antara orang cicing di Tatar Sunda, gitu. Jadi orang kudu wano, ya kudu apa karena identitas orang, ulah moga-moga. Nah gitu ya, lantaran orang Sunda, orang kudu apa karena budaya orang, ya kudu bisa memulai budaya jeung bahasa orang. Salah sahijina tarekana nyaeta urang ayeuna bakal diajar ngeunaan kawin. Nah, cobi ari kawin teh naon sih? Kawin teh cobi diawas mangga bade kusaha? Geus gimana ge? Kawin teh nyaeta sabangsaning lalaguan anu aya di Tatar Sunda. Nyaeta seni sora anu sok dihaleungkeun atawa dilagukeun sarta teu kager ku patokan pupuk. Saur saha eta teh saur Dian Hendrayana. Tah kitu janten kawin teh cenah sabangsaning lalaguan anu aya di Tatar Sunda. Tah saur numutkeun Dian Hendrayana mah nyaeta seni sora anu sok dihaleuangkeun atawa dilagukeun sarta teu kager ku patokan pupuk. Salajengna wamun kawin sing horeng aya kalabat kana saudara bagian ieu aya kana dua. Cobi saha anu bade? Mangga Ibu. Wangun kawin teh aya 2. Kawin Sunda klasik nyaeta kawin Sunda anu geus aya di zaman baheula. Biasana dipirik ku waditra gamelan, degung jeung sajabana. Contona kawin Karatagan Pahlawan, es lilin sorban palit sabilulungan jeung rea-rea deui. Kawin Sunda modern nyaeta kawin Sunda anu biasa didangukeun ku urang di zaman kiwari. Dina kawin Sunda modern mah ilahana dipirik ku alat musik modern saperti gitar, drum, piano, jeung rea-rea deui. Nada oge ngagunakeun nada pentatonis lain diatonis. Contona kawih hijang, papatong, lagu-lagu kawih, doel sumbang, darso, jeung rea-rea deui. Tah gitu ya. Terus berapa yang namanya? Jantan bangun kawin teh aya 2 rupi. Nomor nu kahiji aya kawin Sunda klasik. Nomor 2 ya kawin Sunda modern. Contohna terus apa ya nama kawin Sunda klasik teh anu disebut klasik teh baheullaan keneh gitu ya. Terus aya di zaman di hari baheula gitu ya. Contohna naon we? Nyaeta Karatagan Pahlawan. Terus nanti es lilin, terus sorban palit, sabilulungan, jeung rea-rea deui. Terus aya oge kawin Sunda modern. Nah, kawin Sunda modern mah anu ayeuna ku urang sering didangukeun geuningan ya. Tah tadi teh cenah saurna ayeuna kawin naon tadi teh? Langlayana. Terus domba garut. Domba garut, domba kuring. Terus naon deui? Ya, aya keneh? Aya keneh? Bandung. Nah, eta leres ya. Eta oge salah sawios kalabat karena kawin Sunda modern. Terus salajengna ieu contohna ieu lagu es lilin. Apal teu lagu es lilin? Teu apa? Urang keur diajar. Kumaha? Cobi aya apa teu? Kami apal cobi dicontohkeun kumaha? Teu biasa. Tah supados teu teh ngabahanana cobi urang tinggal heula bidangan video ieu ya. Coba urang sasarangan tinggal heula. Nah, upikeun heula sasarangan panduan heula. Di mana diri mia mulang tetap kasalina
dan kinten bedana. Saha terang? Ibu, Sok mangga. anu video kahiji eta mangrupa kawin klasik atau heubeul. Eta mangrupa kawin modern. Moal. Terus teh? Ya, enak pada apa? Anu kahiji teh nyaeta mangrupa kawin klasik. Lantaran naon eta geus aya zaman barudak keneh ya kawin klasik mah. Dari teh juga naon teh Kalatagan pahlawan. Anu kadua mah pasti terang ya. Nyaeta lagu Bandung. Itu babana karena kawin modern. Urang bade analisis kawin, ya urang kedah hafal heula unsur-unsurna. Cobi ya tinggal ka dieu. Unsur-unsur kawin teh ya sabaraha rupi? 2. Ya. Naon bae cenah? Aya adegan ayo oke adegan batik. Adegan mah eta naon we aya wangun, citraan, purwakanti, gaya basa sareng diksi. Bentuk ya diksi teh. Naon namanya diksi teh? Pilihan kecap, gaya bahasa, memanis bahasa, sarang purwakanti atau untuk suara anu sarua. Aya oke adegan batin teh diantaranya ya ras wirama jejer teh naon tema ya aya rasa teh naon ki naon anu hayang diungkapkeun ku seorang penulis anu ngadamukeun eta lagu ya tapi kawin ras wirama teh nyaeta nadana naon kumaha sih nadana rupa rasa urang sanggeus urang ngadamukeun eta kawin aya oge amanat teh naon pesan gitu jadi aya sabaraha hiji unsur kawin teh 2 adegan lahir sareng adegan kawin tapi kadinya aya patalosan ke kami teh aya ibu ayeuna bade ngabagikeun LKPD ngumpul mampu hidup karena materi kawin ya hidup kan cari rumasan karena kelompokna sewang-sewangan atau saya kan kelompokna mangga kita ibu dibagikeun LKPD dibaca heula patalekan naon terus desian di luarna dan teh siana di luarna itu ngartos teh ya namina ieu teh sistem TGT teh tim turnamen ya tapi urang praktekeun sok mangga anu bade ngajeng ka payun sok kelompok 1 2 3 dugikeun kalimat ya ya urang kawitan ya eta 3 2 coba tinggal berikan teh nomor 1 dugikan nomor 5 atas lengkap teu acan jawaban aya di payun atas lengkap teu acan cobi urang sabida sadayana ya cobi leres satengah pinter ya anu bade ngajenana saha rancangan di payun mangga ge diserat anu leres nomor 1 bagi leres meureun ke nilaina 20 poinna nomor ya itu kan sadayana aya 5 nomor pamilares sadayana berarti 100 gitu ya. Siap? Siap ya. Nomor 1 mana patalekanna naon bedana kawin Sunda klasik jeung kawin Sunda modern jawabanna naon? Coba diaos terus teh kawin Sunda klasik nyaeta kawin
Kuaditra gamelan degung di sajabana contohna kawih mah karatagan pamula esuin seperti ini. Ayo terus dah. Terus pamileres mangga dinilai. Dinilai digigirna baik. Tadi dia. Kami mendekati 10, pamileres sadayana berarti 20. Ya mungkin di jumlah mangga. Terus anu kedua sebutkan contoh kawih Sunda klasik sareng kawih Sunda modern. Kawih klasik mah tadi teh karatagan pahlawan, es lilin, naon deui? Sabilulunga terus, naon deui? Sorban bunga, sorban kali terus dah, cobi dicek. Di Bandung. Terus 20. Nah, kami ayah salah saya jina nolong ko ibu di sebagian tadi berarti laras ya. Kami Sunda klasik, naon, kami Sunda modern naon, terus sekarang 20. Terus anu katilu, sebutkan unsur-unsur anu aya dina kawih Sunda. Unsur-unsur teh naon wae? Aya adegan lahir, terus aya adegan lahir, terus ya, coba tinggal. Aya teh? Aya, berarti nilainya kosong. Atas? Kelompok hiji atas? Kelompok atas? Terus ada yang sabar, coba orang tinggal. Kelompok hiji 100. Kelompok 2, berapa lagi kelompok hiji? Kelompok 2 70. Ayo, ya teranawan. Ya, kita bisa cari dari terus. Kelompok 3 80. Sabiyo. Kelompok 4 100. Kelompok 5 70. Lagi orang. Dia pas ketahui saya hasilnya. Nah, yang kemajengan aya nama tos biasa ngabentenkeun antara kawih Sunda klasik sareng kawih Sunda modern. Oke, hidup tos biasa kasihan contoh. Nah, naon wae ya kawih Sunda klasik teh kumaha ya. Terus Sunda modern teh sapertos kumaha gitu. Terus hidup oge di dia tos ningalikeun tiasa analisis rumpaka kawih anu tos tadi ku ibu di pasikeun ya disebutkeun tadi teh naon anu di analisis teh rumpaka lagu Sunda klasikna karatagan pahlawan sareng berjuang dibangun. Sampai kitu mah mangga hidup we deui ka tempat masing-masing. Ini betul banget urang es berikan heula ya. Ya. Ebrang hiji, ebrang 2, ebrang 3, ebrang 4, ebrang 5, ebrang 5 2 kali. Alhamdulillah diskusi kami dinten ayeuna parantos tengsenya. Tadi DPOG parantos ngadagarkeun hasil diskusina kapayun tos sae. Cobi satu acana ya patalasan teu tuikeun kadinya? Kami teu aya ibu gaduh teuing. Kangge ukur kamangku tidak begitu ka mana ngawasa materi kawih ya jadinya aya postes. Lebatna aya patalekan anu kedah ku hidup di lesian. Mangga lina ku ibu desain ya. Lina ku ibu desain ngalangkungan WA grup. Mangga. Kumaha sayang teh teh acan? Pesan teh? Teh ya. Ayo nu sesayan teh kan tadi urang tos diajar ya. Cobi urang tinggal hasilna tina hasil postes anu full hidup sadayana dieusian dina Google Form. Tah tinggal ya hasilna. Tuh geuning aya nu masih kena lepat ya. Tuh ieu masih kena lepat 60 80 sesaana 100. Emang tuh kan
salios ya masih kena yang lepat dan alamin age proses diajar ya langsung jol-jol leres gitu ya salios. Nah gitunya pamitos patarosan teh dengan kadinya. Aya urang cindekeun bae pangajaran urang diri ayeuna sareng kepada cindekeun mangga. Mangga. Kawih teh nyaeta sabangsaning lalaguan anu aya di Tatar Sunda. Seni soras anu sok dihaluangkeun atawa dipagukeun serta teu kaoger ku patokan pupuh. Terus aya wamuna kan? Tadi teh sabaraha hiji wamuna? 2. Naon we? Terus hiji deui. Nah, tadi teh urang teh analisis dumasa kana unsur. Nah, naon we unsur-unsur kawin teh? Aya sabaraha hiji? Aya 2. Aya adegan? Adegan batin. Terus lagi adegan batin. Tak kitu ya. Mohon kakek sadayana emprak daya lah. Tentunya hatur nuhun hidup sadayana parantos hebat ya. Dina ningalikeun naon teh kamera teh gawe bareungna tos sae ya nalika diskusi tadi terus tos sae oge nalika hidup midangkeun terapi ngadadarkeun jawaban hasil diskusi karena ieu nah tadi teh games ya, games TGTT atau sae hebat. Nah itu terus mangga kangge minggu payun hidup apalkan hiji kawih Sunda anu hidup apa tapi nutos dianalisis tadi sareng rerencangan ya. Badai nyalira mangga, badai perkelompok oge mangga. Tangkir hasil latihanna tiasa kiri pidangkeun nalika aya kagiatan naon teh pentas ya Kamis. Oh Kamis ngarti satanapi rebo maneh di Sunda tiasa ge diangge gitu hasil latihan tina latihan kawih gitu. Mangga bade nyalira atanapi bageus bade sasarangan gitu. Nyamu hidup kudu ningal heula referensina di mana ningalna tiasa dina YouTube ya. Atanapi dina naon? Dina YouTube atanapi dina naon gitu ya. Tiasa tinggal heula kumaha carana ngawih teh anu leres, anu sae, patos gitu. Patarosan tadi kadinya? Mangga urang dicekapkeun wae pangalungan urang dugikeun ka ayeuna. Hapunten diri aya cariosan ti ibu anu kirang pernah kana mana ya candak anu saena piceun anu awonna. Hatur nuhun mangga urang tutup wae pangapuntenna kuaosan adalah alhamdulillah. Gitu. Ya mangga ditutup berdoa. Ibu masakan ke KM kalau tutup doa. Saya agak ada di Jawa Hate di Kalutan. Aduh saya. Satu salam.